Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Rona Rangga Permana di kelas 10-7 di dieu simkuring bade macakeun teks biantara nu judulna Gotong Royong. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Shalawat serta salam mugi kacurah limpakeun ka junjungan alam nyaeta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala keluargana, ka para sahabatna mugi nepi ka urang salaku umatna. Teu hilap nu dupi kahormat nyaeta Bapak RT sareng Bapak RW, nu dupi kahormat para panitia nu tos nyiapkeun acara dinten ayeuna. Teu hilap oge ka para wargi nu tos dongkap dina acara ieu. Di dieu simkuring bade ngajelaskeun tentang gotong royong. Hadirin rahimakumullah, gotong royong nyaeta kebiasaan mulia urang ti baheula. Gotong royong nyaeta gawe bareng jeung silih tulung. Mangpaatna nyaeta pagawean jadi gampang, karukunan antar warga beuki pageuh, sarta lingkungan leuwih aman jeung tentram. Mugi kebiasaan ieu ulah poho, hayu urang gotong royong dina sagala hal, sangkan kahirupan arurang jadi leuwih bagja jeung makmur. Sakitu wae piantara anu tiasa kusimkuring sampaikeun. Hapunten bila aya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.